Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Sapa Siti Hasnasara di acara Warta Berita menyajikan informasi aktual jeung faktual 17 Maret 2020 hiji. Pamirsa, sabudeureun dunia nuju digemparkeun ku ayana virus anyar, nyaeta virus corona. Virus ieu awal kadeteksi di kota Wuhan, Cina. Dugi ka ayeuna, pasien COVID-19 di Indonesia atos hampir ngahontal 1 juta jalmi. Ku kituna, urang sadayana kedah terang naon wae ciri-ciri jalmi anu kasarang penyakit COVID-19 sapertos naon gejala penyakit ieu jeung naon anu ngabedakeun jeung penyakit influenza. COVID-19 atos ditetapkeun ku Badan Kesehatan Dunia atanapi WHO janten penyakit pandemi atanapi penyakit anu sumabarna ka mancanegara. Mung teu acan sadayana masyarakat Indonesia terang gejala-gejala virus corona. Dokter spesialis internis ngejelaskeun kanggo katerang hiji jalma anu positif kajangkit ku virus corona kedah dilaksanakeun sababaraha tes. Namun penyakit ieu gaduh gejala awal anu mirip sapertos influenza atanapi penyakit nu tos biasa di masyarakat. Di antarana muriang, nyeri tikoro jeung batuk anu bakal eureun salami 5 atawa 6 poe. Sementara COVID-19 gejala eta bakal lumangsung leuwih ti 10 poe ditambi aya gejala lainna deui. Salian ti eta, dokter oge ngajelaskeun suhu awak jalmi bakal langkung ti wangkuan suhu 36 dugikeun ka 37 derajat Celcius. Dokter nyarankeun yen masyarakat kedah nerapkeun pola hirup sehat sapertos seueureun wang bubuahan, sayuran jeung olahraga nu teratur supados awak teu gampil ka infeksi ku virus corona. Sapa Siti Hasnasara, Cianjur. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa abdi dugikeun dinten ieu. Abdi Safa Siti Hasnasara premios undur diri. Wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.